Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Faslun fi ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Faslun ari eta hiji pasal fi ma'rifatil maqtu'i nu tetep dina nguningakeun kana huruf anu dipegatkeun, anu diputuskeun, ieu teh dina segi tulisannya, dina segi rosam mushaf usmani. Wal mausuli jeung anu disambungkeun. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wata fi mushafil imami fi maqodata. Wa'rif sareng kedah nguningakeun anjeun li maqtu'in kana anu dipegatkeun, anu diputuskeun, wa mausulin jeung anu disambungkeun, watain sareng kana ta tanis. Fi mushafil imami dina mushaf Imam Amiril Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Fima dina perkara qad ata nyata parantos sumping itu ma. Fakto bi asri kalimati an la maljain wala ilaha illa. Fakto mangka kudu megatkeun anjeun bi asri kalimatin kana 10 kalimat. An kana lafad an, la sareng lapad la. Jadi lafad an jeung la kudu diputuskeun tulisanana dina 10 kalimat. Dina nu mana bae? Ma maljain kahiji sartana lafad malja nu aya dina surat At-Taubah. Lafadna alla malja'a minallahi illa ilaihi. Wala ilaha illa sareng kadua dina lafad la ilaha illa dina surat Hud. Lapadna alla ilaha illa huwa. Pegatkeun cara penulisanna ulah disambung. Wa ta'budu Yasin sareng katilu dina lapad ta'budu nu aya dina surat Yasin. Alla ta'budu syaiton. Tsani Huda kaopat ari nu kadua na tina lapad ta'budu nu aya dina surat Hud. Alla ta'budu. La yusrikna kalima dina lapad la yusrikna nu aya dina surat Al-Mumtahanah. Lafadna alla yusrikna billah. Tusrik kagenep dina lapad tusrik nu aya dina surat Hajj. Alla tusrik bi syai'an. Yadkhulna katujuh dina lapad yadkhulna dina surat Nun. Alla yadkhulna hal yauma. Ta'lu sareng kadalapan dina lapad ta'lu ala dina surat Ad-Dukhan. Alla ta'lu 'alallah. Alla yaqulu nu kasalapan jeung kasapuluhna dina lapad alla yaqulu. La aqulu sareng kasapuluh lapad la aqulu. Nu kasalapan ma alla yaqulu dina surat Hud. Alla yaqulu 'alallah. Nu kasapuluh dina alla ilaha dina lapad la aqulu. In ma birro di wal maftuha sil. Sil kedah nyambungkeun anjeun. In kana in sartiyah, ma kana lapad ma, birro di dina surat Ar-Ra'd. Al maftuha wal maftuha jeung anu dipatahkeun hamzahna. Jadi in sartiyah jeung ma kudu disambungkeun penulisanana dina surat Ar-Ra'd. Nyata dina naon? Wa imma nuriyannaka. Eta mah rek nu dikasrohkeun, rek nu dipatahkeun. Contoh nu dipatahkeun ammas tamalat dina surat Al-An'am.
Wa an ma nuhuk to'u mimma birumin wan nisa. Wa sareng kedah megatkeun anjeun an ma tina lafad an kana lapad an ma kana lapad ma mausulah. Nuhu dina lafad nuhu, ari lapad nuhu teh eta teh nu aya dina naon? Anu aya dina surat Al-A'raf, amma nuhu an gitu. Saterusna mana deui? Iktau kedah megatkeun aranjeun sadaya min kana lapad min ma kana lapad ma. Pegatkeun min jeung ma dina penulisanana birumin dina surat Ar-Rum wan nisa'i jeung surat An-Nisa. Mana nu dina surat Ar-Rum mimma malakat aymanukum. Dina surat Nisa mimma malakat aymanukum sami salapad mentak dijikeun dina betna teh kitu. Khulpul munafiqina amman asasa. Khulpul munafiqina ari mushaf eta beda pendapat dina surat munafikin. Jadi dina surat al-munafikin aya perbedaan mushaf dina cara penulisanana. Nyata dina ayat non wa anfiqu mimma razaqnakum tah dina min mimma aya nu dipisah aya nu disambung penulisanana teh. Aman asasa geus sepakat para ulama kana mutuskeun am jeung man dina lapad aman asasa nyata dina surat At-Taubah. Pusilat jeung am jeung man nu aya dina surat Pusilat amma ya'ti aminan. An-Nisa jeung dina surat An-Nisa amma yakunu alaihim wakila. Wadzibhin jeung dina surat As-Saffat nyata amma amman khalaqna. Haitsuma geus sepakat para ulama kana megatkeun haitsu jeung ma dina dua tempat nyaeta kahiji dina Al-Baqarah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Dua kana aya dua nu lapadna kitu teh beda salit. Anu kahiji mah uma wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Ari nu kadua mah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrohu li alla yakuna. Terus mana deui? Wa an jeung kanaan masdariyah lam jeung lam. Inna kedah megatkeun anjeun kana lapad inna ma sartana ma mausulah al maftuha anu dipatahkeun kasron jeung nu dikasrohkeun. Al-An'ami dina surat Al-An'am bungkul nyata innama tu'aduna lawaqi. Contoh nu dipatahkeun mana? Wal maftuha jeung anu dipatahkeun yad'una eta wal maftuhu jeung ari anu dipatahkeun yad'una eta aya dina lapad yad'una ma'an sartana babarengan. Tah nu dipatahkeun mah contona teh anu aya ngareneng jeung lapad yad'una nu aya dina dua tempat mentak aya lapad ma'an. Kahiji annama yad'una min dunihi huwal batil sareng annama yad'una min dunihil batil. Kajina surat Al-Hajj, nu kadua dina surat Luqman. Wa khulful anfali jeung ari perbedaan pendapat dina surat Al-Anfal wa'lamu annama ghanimtum eta dina Al-Anfal. Wa nahlin jeung dina surat An-Nahl innama indallahi waqa'a eta tumiba itu khulful anfal wa nahlin.
Wa kulima sa'altumuhu wakhtulib ruddu kada kulbi sama wal wasla sib. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.